Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuari nyaritakeun hirup ulah loba kahayang, yeuh urang simak bareng-bareng. Nu mantak laluhur ge Ki Asnawi Caringi, Syekh Abdul Karim, Ki Abdul Halim, kabelah dina guru urang Abah Ucu ngajina sarua batul moina kitu-kitu keneh, tapi kadeleuna kesederhanaan. Lain teu kabelieun nya mobil teh, lain teu kabelieun nya baju bagus teh. Jang naon atuh ja bakal ditinggalkeun tah boga pikiran kitu. Jieu hese teh tah boga pikiran kos kitu tah. Ya Allah ya Rabb. Abuya Cidahu ti lokawamana ti baheula teh urang ka ditu teh memandang manehana teh keur salat teh, ka ditu teh keur ngaji keur salat. Nah atau manehanana teh teu bisaeun cara batur, bisaeun tapi deuk naon lah nahan nafsu. Ai sieu mah lain nahan nafsu, sieu mah eueuh. Jadi eueuh, lain eueuh nafsuan, eueuh. Hayang mobil bagus cakena lah atuh kajen kuku mah ge bisa. Eueuh. Hayang dahar ngeunah lah kumaha bisa. Eueuh. Eueuh jang meulina. Beda beda nahan nafsu. Masya Allah Karim. Nah ieu urang belajar nahan nafsu nu hese teh nu mantap. Karasa hese teh ketika urang terjun cik aing coba gaho coba ieu ngelawan nafsu kakarak saselehna kanyahoan ku diri sorangan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala. Goreng hirup di dunia teh sakeudeuh, hirup di dunia teh lah ngan sakiceuk. Sakumaha nu geus dijelaskeun bahwa negeri teh aya dua, hiji negeri dunia, dua negeri akhirat. Negeri dunia fana, rusak, semu jeung lalagaan heureuyeuh. Negeri anu hiji deui negeri anu bako, yakni negeri nu kekal tetep jeung abadi. Dibandingkan dunia jeung akhirat, atuh dunia mah eueuh sabakatul hiber-hiber acan. Ja Al-Qur'an geus ngajelaskeun walal akhiratu khairul laka minal ula. Yakin akhirat eta leuwih bagus tibatan dunia. Geus atuh urang kuari kudu sibuk jang mengejar alam nu bako anu kekal. Kasibukan urang sapopoe teh kuari ieu tanya ka diri urang, lobaan sibuk urusan dunia apakah lobaan sibuk urusan akhirat? Teu kudu kukula dijelaskeun urang bae masing-masing. Urang bae masing-masing awak ai sia sih sebenarnya lobaan sibuk urusan dunia apa lobaan sibuk urusan akhirat? Urang tananya ka diri mantap dunia nu pang indah-indahna hirup nu pang indah-indahna mah santri. Sebab santri mah bisa nyeungseurikeun awak sorangan, bisa nyeungceurikan awak sorangan. Nu mantak loba guyon ge santri mah loba guyon lantaran santri mah bisa nyeungceurikan awak sorangan, bisa nyeungseurikeun awak sorangan, jeung bisa seserian sorangan. Eta santri eta.
indahnya jadi santri, nikmatnya jadi santri. Nu mantak encan sah jelema jadi santri, belah dituna jadi kiai, belah dituna jadi abuya, lamun encan bisa seserian sorangan. Lamun geus bisa seserian sorangan eta kakarak santri asli, kiai asli. Entak ulah kaget lamun Haji Pendi seserian. Nyana osok seserian sorangan. Sarua jadi sorangan, seri sorangan. Asal kurang obat seserian sorangan. Ya gitu mantap diajak ka dieu tadi ngadahar obat heula. Obat penenang. Mentek nyana ieu kadeulina kos sehat padahal mah masyaallah. Tuh ya. Santri mah bisa seserian yang serikeun sorangan. Lamun geus bisa seri yang serikeun sorangan hebat. Santri mah ka masjid, tuluy keluar ti masjid, dula-dula sendal ka mana? Cakera aya ge ieu sendal kulit mantap. Ya Allah, mulai kuliahna dipake, benang salengkah dua lengkah, nyana ngahan, jih. Tolol aing boloon aing aing sendal aing jepit ku daun balik make sendal kulit gi nyana ge seserian sorangan kan goblok ieu aing teh jadilah eta kan santri bener aing sieu mah kan terus harina. Nah bedana santri jeung sieu eta kos kitu malah mah bebeja ka babaturana eueuh sendal aing jepit aya ieu mantap. Eta bari seserian pan jahanam di bawah punya anak eta tuh santri bisa nyungsarikeun awak sorangan. Ketika santri wau jeung hiji awewe di deketan ku manehanana geus jelas awewena bogoheun ja santri mah karasep nu kasep baruduk toel ku manehanana wajarlah aya hijab make baju di toel terus noel deui kan awewe mulai cek janji aing kos nu teu ngaji bae goblok meureun awak aing masya Allah pan aing mah ngaji kieu bae ge atuh kunaon aing noel nyana noel ku aing diteruskeun wa teu beres mah neng hampuranya nengnya lantaran kakak mah kieu ge santri ieu teh pan urang can nikah kos kieu teh haram neng geus hampurannya nengnya neng balik ka ditu aju kakak mah deuk ka pondok deui bae masyaallah sakeuna ieu awak aing ku tolol-tolol teh seserian sorangan ya na tah eta kan santri bener tah coba sih ayo coba boro-boro nu teu daekeun ka dieu sia ka dieu ye goblok aing geus beak ka dieu itu melet sia jadi pelet ya teu daekeun ya dipaksa kan eta kan ngaranna teu eling tuh bedana santri masya Allah indahna jadi santri mantep bisa nyengserikeun sorangan bisa nyengcerikeun sorangan eta gambaran-gambaran anu rendah belah dituna tengah penting nyana tafakur kalau akang ngomong sih jalan santri aing mah kerja di tanggejeun santri bego atuh aing mah jeung santri ya Allah sia ge diajak aing supaya jadi santri aduh merenung tengah peting teh masya Allah santri mah langsung renungan anak kunaon batur geus karawin aing encan jadi awak teh jore-jore teuing
kunaon atuh nanya ke situ teu daekeun situ teu daekeun awak sia teh tuh kan ceuriknya nanti tapi kembali deh geus aya di Lauhil Mahfuz tuh kan indah bahasa santri dia mau datang ke kawin ke jeung kumaha gas aing mah nungguan takdir eta indahna jadi santri eueuh we sedih tah kejadian maut sigana sarar di teh padahal ketika ingat wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala eueuh sedih geus aya aturan Allah tah nikmatna jadi santri teh kos kitu coba lamun teh jadi santri ka imah aya nu minta cai teu bisa ditanya diajak ku dulur-dulurna kunaon ieu 20 poe ka tukang ieu pamajikanana maot maju bari can bisa ditanya mas santren teu eta tadi henteu cek masyaallah akibat teu mas santren kos kitu santri pamajikanna maot jahat 1 juta ganti aya ya tenang santri riweuh nya mah dek nu jangkung dek nu pendek dek nu gede pokokna dek nu kunyin aya batak tenang kadeleula siga nu sedih teu aya santri sebabna kembali ka Sang Khaliq masyaallah boro-boro segede santri segede ustad segede kiai jelema nu sok biasa ngaji bae ge asal ngaji bae kadeleuna siga nu sedih aya kadituna asal geus beres kembali ka Allah nikmat ngeuna tilok merontak ngahayang-hayang di luar aturan Allah tarai sakumaha Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi salam hiji rasul hiji nabi anu moal aya tandingna datang ka kiamat gagah aya di Kangjeng Nabi Sulaiman sugih aya di Kangjeng Nabi Sulaiman pinter da puguh nabi saha tandingna moal aya bisa ngobrol teh lain jeung manusia bae jeung hewan bisa ngobrol jeung tatangkalan bisa ngobrol jeung angin bisa ngobrol jeung setan bisa ngobrol ieu kehebatan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam begitu datang waktu lebaran Kangjeng Nabi Sulaiman ngobrol jeung beo begitu ngobrol cak manuk beo teh dunungan ieu teh pan lebaran aya naon emang kula rindu jasa ka dulur-dulur kula nu di jauh minta izin be hayang mudik gak boleh pulang kampung hebat presiden urang atuh mudik teu meunang pulang kampung boleh seperti eta udah sok seuri sia atuh tah oh cek Kangjeng Nabi Sulaiman sabaraha poe eta kaditu ka lembur sabulan abdi di perjalanan jadi lamun bolak-balik 2 bulan oh cek Kangjeng Nabi Sulaiman geus atuh ku ari mah dibere 3 bulan balik sabulan jangka di sabulan jang di imah sabulan alhamdulillah cak beo nuhun dudungan abdi pamit balik hiji manuk anu istimewa beo teh gede teh sabaraha tapi mahal hargana ieu beo mentek di Turki mah di Turki jadi kaheureyan manuk beo teh ku hiji wali hiji mangsa seorang wali mawa manuk beo ke pasar
dijual lantaran bisa jasa ngomong nata manuk beo teh datang ka dijual 1000 dinar uang emas. Masya Allah, bayar isukna nyana mawa kalkun, mawa kotok kalkun ka pasar hayang lakuna 1000 dinar di sarua bae nu kamari meuli beo teh ka dieu teu beuli mah eta naon kalkun. Atuh kalkun mah teu hayang aing kudu 1000 pan leuwih gede ti beo leuwih gede leuwih bagus kalkun mah sorana ge atuh pan hebat asa sih murah wabeh jelema embung ka kalkun mah hayang ge beo korenganan loba kabisa beo di Nurjaya ge sakieu ge lain beo bebeoan doang lumayan kan nya ai maling buntut-buntut bae mah bisa tuh kan tuh ari sieu mah kalkun atuh deuk sanu meuli coba aya atuh kan boro-boro dijual dibikeun ge ka urang Cisoka cak urang Cisoka teu hanai aing mah ya hayang bong aing kalkun kos kitu ieu di jerona aya makna tersendiri. Manuk aya nu leutik mahal, beo mahal, tapi aya nu gede manuk-manuk jeung hayam-hayam nu teu bermakna mah murah. Eta keur carita ukuran dunia, cerita ukuran akhirat ge sarua bae. Gitulah teangan makna-makna supaya diri urang teh mahal. Tarolah urusan dunia mah gampang, mahal teh menurut Allah, mahal teh menurut Nabi Allah, mahal teh menurut kekasih-kekasih Allah. Eta tak ngamahalkeun makna moal bisa di sekolah tama dunia kabeh ge ngamahalkeun makna sugan kuari aya di pendidikan perwira datang ka jadi jenderal ya, brigadir jenderal, letnan jenderal, mayor jenderal. Makna dunia tama kabeh makna nu di jero nama moal bisa diraih kecuali ibtidakna di pondok pesantren. Kadeleuna hina, kadeleuna di bawah sederhana mun dipandang ku mata nu ieu. Tapi lamun dipandang ku mata nu ieu, masya Allah, eta santri-santri teh ternyata pengisi-pengisi surga. Sieu mah kalkum sieu mah. Ya. Hayang ka surga teh kalkum mah hese. Hese ajeun kukuah. Ya Allah. Kecaritakeun manuk beo teh mudik. Oh, datang ka imah teh atuh dibagiakeun ka lemburna. Ku dulur-dulur dan jeung rekan-rekan berikut tetangga-tetanggana. Terasa sakedeung sabulan teh lantaran loba kanikmatan jeung kaindahan-kaindahan. Hirup urang teh kitu lamun urang nikmat contona urang jadi panganten sapeuting asa samenit. Tapi lamun urang nyeri huntu sapeuting sakumaha 10 tahun. Nyeri huntu mangalayan eueuh pan. Dilok aya nu ngalayan ka mana nyeri huntu. Tah ieu. Ya, gering pangjore-jorena nyeri huntu. Tah eta sabulan sakedeung lantaran kanikmatan kapanggih jeung dulur, kapanggih jeung rekan, kapanggih jeung tatangga, sendagurau. Nikmat sabulan teh teu karasa. Geus datang deui ka waktu balik. Duh, cak beo sakedeung amat ieu. Nyana hayang mawa oleh-oleh jang raja naon nu paling dipake karesep sedengkeun di kerajaan mah nu ngaran dahareun inumeun pake geus teh kudu dicaritakeun naon isi oleh-oleh aya tah
anu boga beong ieu aya hiji cai ngaranna cai kahuripan lamun diinum ku saha bae ieu bakalna moal paeh-paeh tah cak beo ieu mantep ye jeung oleh-oleh raja mah ieu hey geus langsung diasupkeun kana botol leutik haju ditalikeun kana jangjangna beo pamit selamat tinggal saudara rekan ahli-ahli kula hendak berangkat ke istana untuk melaksanakan tugas sebagai satpam beo teh berangkat Kangjeng Nabi Sulaiman geus kieu bae beo can datang ya geus datang ka waktu datang lamun eueuh poe ieu waing disusul melalui angin jeung melalui setan-setan berangkat Kanjeng Nabi Sulaiman ya setan ya jin ya angin teu kebal datang beo assalamualaikum waalaikumsalam woi maneh beo nuhun tuan raja ditanya kumaha kaayaan diri itu oh cerita beo bahagia luar biasa terakhir cek beo kula teu boga oleh-oleh nanaon jasa segala aya di dieu mah ngan ieu be boga oleh-oleh teh cai kahuripan cek Kanjeng Nabi Sulaiman ieu fungsina ieu fungsina lamun diinum ku tuan raja teh ieu moal paeh-paeh panjang umur datang ke hampir kiamat nah mantep cek Kanjeng Nabi Sulaiman gas terima tapi Kanjeng Nabi Sulaiman kan ngayakeun musyawarah di Indonesia kan aya permusyawaratan bacakan baca siapa rakyat gegeraan atuh rakyat sia geus sekolah kudu nyaho rakyat ya bodoh di bawah bae tekuarikan ieu keur dirancang undang-undang melalui permusyawaratan wakil-wakil urang ke berbagai praksi geus ngaluarkeun ide-ide tinggal menunggu setuju apa henteu ketuhanan yang maha esa guru aing orang Jogja baheula satu ketuhanan yang maha esa orang Jogja betul bisa esa ya tah ya ieu dek diganti rancangan undang-undang teh mangga bae dek diganti ge tetep bae negara sekilan rancangan undang-undang diganti urang mah kitab dan tetep Al-Qur'anul Karim rukun wuduna tetep bermazhab Imam Syafi'i rukun salatna terus puasana dan lain sebagainya apakah riweuh henteu sebab lawan santri mah digaji henteu teu digaji jeung teu hayang jadi nanaon hiji be santri mah embung jadi nanaon hayang jadi ahli Allah iya Allah emang sieun kalku mah bae da loba hayangnya naon santri mah teu hayang suka jadi guru teu hayang jangan jadi muid teu hayang suka jadi DPR embung dipaksakeun ge teu boga ijazah teu hayang santri hiji be hayang jadi ahli Allah beuh ka kulu aing ngadengen kos bener teh gitu dah dah hebat dah santri Masya Allah guys ulah jaritakeun urusan negara tama anu ngageugeuh sabodo maranehanana kege karasa ku urang kabehan di mana diganti ya pasti urang ge atuh ih si masuk atuh ngarembel bae ih kos jagoan bae sia keheula malah ya rubat ribut di Indonesia mah Bhinneka Tunggal Ika NKRI bae mantep guys ulah pikiran kos kitu maksudna kae sakedeung deui ieu mah ulah we nyaritakeun teh Kanjeng Nabi Sulaiman musyawarah jeung manusia nu aya di istana jeung jin nu aya di istana
ujung hewan-hewan anu aya di lingkungan istana kumaha ieu beo mawa oleh-oleh cai kahuripan lamun diinum ieu kaula panjang umur mendekati kana kiamat kumaha kira-kira. Wow, manusia kabeh satuju, jin satuju, hewan-hewan satuju kabeh sebab Tuan Raja Maharaja pinter aya di Tuan, adil aya di Tuan, segala rupa aya di Tuan. Geus kami mah satuju panjang umur. Kabeh satuju ngan aya manuk kokok beluk. Di dia manuk kokok beluk naon? Sarua manuk kokok beluk. Paingan banget da kos kokok beluk. Ieu rajana ya. Cak manuk kokok beluk. Ke Tuan Raja ngarana. Manusia kabeh satuju, jin satuju, hewan-hewan satuju, ulama ieu deuk nyebutkeun teh satuju besi kula di brendel cara di MPR kamari. Cara di pusat di brendel datang ka kuari teh direnggenkeun. Bahasana direnggenkeun nya. Urang dieu teh mengarana. Direnggenkeun heula ulah dilanjut heula na. Tapi kieu cek manuk kokok beluk Tuan Raja milu beh lah jeung kula yuk. Ka mana? Ayo milu. Diajak ke hiji tangkal kayu gede aya gowok di dinya. Tah. Ieu aki-aki nu aya di gowok gede babaturangna ngan kula doang nyana ieu geus teu daya teu upaya geus sabaratus taun meureun nyana gara-gara nginum cai kahuripan wari jada ieu teu bisa ka mana batur geus paraeh kabeh nyana tinggal kicep bae kieu tah tuan dae gitu hayang cak Haji Nabi Sulaiman nah tuan ge lamun nginum eta bakal kos kieu bung cek Kangjeng Nabi Sulaiman bung nangis ka Eda dimusawarakan deui dimusawarakeun di MPR kumaha rancangan undang-undang salah aing kumaha urusanna cai kahuripan tetap cek manusia jin dan hewan inum tuan datang ke mana coba kekuatanna lantaran tuan mah adil. Didinya malaikat Jibril turun langsung ditepak ku malaikat Jibril besi diinum plek bepes cekal nginum saya numpak Jibril hampura Jibril suganti sepepen dibunuh gua ingat si kalkum itu mana naonan itu akhirnya ulahan ku malaikat Jibril cek Kangjeng Nabi Sulaiman emang ulah panjang umur. Masya Allah cek malaikat Jibril bisa bae ajeun tanpa ngindum cikahuripan menta ka Gusti Allah ja Allah mah deudeuheun jeung nyaaeun tetapi naon hartina panjang umur ai bakal okos anu digowok mah iya heunya cek Kangjeng Nabi Sulaiman aga satu henteu lah. Nah ieu Kangjeng Nabi Sulaiman bege hendak dipanjangkan umur melalui permusawarahan ditepak ku malaikat Jibril ulah ieu ge sarua si ge panayang panjang umur urang doakeun yuk mudah-mudahan amin hendak naon deui atuh hirup di dunia hendak naon deui jasana jan kawin deui ya kadeuleuna doang gagah buktina si itu nangis merengut bae salah aing cek cenah milih si eta ngatu kalkum ngaranna tak itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ternyata warga cek Kangjeng Nabi Sulaiman ulah hayang panjang umur ulah hayang pendek umur kurang pasrah baik ka Gusti Allah kumaha ajal bae nu penting salilah hirup urang ibadah ka Gusti Allah sebab Allah janji ketika urang jadi kekasih Allah Allah geus nyadiakeun surga ketika urang jadi hamba Allah anu maksiat bahkan urang teh jadi hamba iblis
bakal disadiakeun ku Gusti Allah neraka. Pintu surga nu kahiji di luhur lawangna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pintu nomor kahiji eta, masya Allah diperuntukkeun jang saha eta pintu hek nomor hiji eta mah jang anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin. Khusus jalan bangsa kalkum asup ka dinya teu bisa khusus. Pintu surga nomor kedua babul musolli, lawang paranti jelema-jelema nu salat cuman salatna bikamalis salat dengan mengerjakan salat anu sempurna zahiran wa batinna. Zahirna sesuai jeung syariat syarat rukunna, batinna ketika salat bener-bener tawadu ka Gusti Allah teu inget ka sisi ka gigir. Geus disadiakeun babna khusus babul musolli. Tinggal ragape aing asup moal ka lawang eta. Asup ta moal aing ka lawang eta. Atuh tinggal ku urang we dikira-kira salat aing urang kos kumaha salat anu bakal asup ka dinya khusus salatna anu ketika Allahu Akbar geus teu inget kana naon, inget ka Allah. 4 rakaat teh inget ka Allah bae. Maghrib 3 rakaat inget ka Allah. Isya 4 rakaat inget ka Allah bae. Salila salat subuh 2 rakaat inget ka Allah tah bakalna asupna ka lawang eta. Eueuh harepan sih. Geus 180 derajat eueuh harepan. Atuh jana salat ka karang Allahu Akbar karung goni nu kadeuleu. Karung ayam nu kadeuleu. Wah, berbagai karung. Ai keur teu salat, poho ka karung ai keur salat inget. Iyalah, jelema nu salat bakal disiksa ku salat. Normal. Babul musallin ya Allah. Daripada ke sapi. Siapa hasud benernya? Nomor katilu babul muzakki, lawang paranti jelema-jelema nu ngazakat. Anu ngazakatna jeung anu sedekahna bitayyibi anfusihim kalawang bersih hati ikhlas. Zakatna ikhlas, sedekahna ikhlas, bebereanana ikhlas, bakal dikhususkeun lawangna babul muzakki. Nah, ieu urang ketika gitu naon ngaranna panen meunang 1 ton minimal geus dipersiapkeun jeung zakatna kumaha hajur leuwih maka ditu wah geus disiap-siap. Urang dagang itu kene nisab ya teh siapkeun zakat segala rupa. Urang boga kaleuwihan siap-siapkeun ku urang yang fakir miskin yang fuqara masakin yang yatim piatu. Nah ieu khusus bakal lawangna lawang muzakkir. Geus harapan deui can pernah kadenge di lemburna nyana ngazakat can pernah we kadenge malah zakat tu batur dicokotan. Harapan Allah kan. Masya Allah. Nomor katilu le surga teh babul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Jang anu al amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Anu selalu ditahan kana kahadean, ngalarang kana kamunkaran. Pokoknya anu di dunia na amar ma'ruf nahi munkar tanpa pamrih. Di mana bae iraha bae. Resikonya disiapkan ku mana, tembak sekalipun, penjara sekalipun, dipiceun sekalipun,
pokokna aing mah neangan kariduan Gusti melalui amar ma'ruf nahi munkar geus disiapkeun ku Gusti Allah lawangna babul amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Luar pandai encan boga lawangnya na ieu. Urang makan rada daireus da aya saeutik-saeutik bae mah. Saeutik aya lah pokona bae sieun mah eueuh suama sakali. Tika hiji datang kakak opat can aya bau-bau. Asana kanu itu wa. Kanu hiji deui. Tah ya ya Allah ya Rabb. Lawang selanjutnya ini adalah lawang anu babun nahyi anis syahwat. Bab atau lawang nahan kahaya. Ieu mah hese. Wah, hese jasa. Nahan kahayang, masya Allah karim. Syahwat-syahwat jeung kahayang-kahayang telah jadi dunia ieu moal lila tahan kurang ke di akhirat. Lain teu kabeuli mobil mewah teh kabeuli tahan. Lain teu kabeuli baju bagus teh kabeuli tahan. Lain teu kabeuli awewe nu mana ge tapi kabeuli ditahan. Di restoran mana ku aing didatangan bisa aya tapi ditahan. Nahan eta horenganan bakal ngajadikeun cukang lantaran lawangna khusus ke di akhirat babun nahyi anis syahwat. Ya Allah ya Rabbi encan kabagian lawang keneh bae kinur jage kiceup mana ya ini mana ya keur ngintip pecan aya encan aya tuh kinur jaya encan komo sia. Oh, jauh jasa kamar tuh. Ieu kiai can aya komo eta. Ya Allah ya Rabb. Masya Allah karim. Ieu pang hese-hese mah. Urang titah ieu teh belajar nahan nafsu, masya Allah salila hirup. Mal bisa urang nahan nafsu lamun henteu dilalanyahan heula cara ngalalanyahan nahan nafsu pondok pesantren. Tadi pondok pesantren teh jangan ngalalanya nahan nafsu. Boro-boro keur teu boga keur bogana ge henteu kokomoan. Ieu tah mahalna jadi santri teh. Mahal jadi santri teh lantaran lain sakadar bisa ngaji. Ai sakadar bisa ngaji mah gampang. Baca Quran ti mimiti ngejah nyambungkeun terus makharijul hurufna jeung lagamna gampang ngalaksanakeunana nu dibaca nu hese. Kitab de kitab naon garan-garan geus diaji mah Sepinah Takrib Riyad terus Fathul Muin belah dituna kitab-kitab juara anggotan bisa dibaca tapi nahan nafsuna nu hese. Ya Allah ya Rabb nu mantak laluhur ge Ki Asnawi Caringi Syekh Abdul Karim Ki Abdul Halim kabelah dina guru urang Abah Ucu ngajina sarua Fathul Muin kitu-kitu keneh tapi kadeleuna kesederhanaan. Lain teu kabelieun nya mobil teh lain teu kabelieun nya baju bagus teh jang naon atuh ja bakal ditinggalkeun tah boga pikiran kitu. Ieu nu hese teh tah boga pikiran kos kitu tah. Ya Allah ya Rabb. Abuya Cidahu ti lokawamana ti baheula teh urang ka ditu teh memandang manehna teh keur salat teh ka ditu teh keur ngaji keur salat. Nah atau manehanana teh teu bisaeun cara batur bisaeun tapi deuk naon lah nahan nafsu. Ai sieu mah lain nahan nafsu sieu mah eueuh. Jadi eueuh lain eueuh nafsuan eueuh. Hayang mobil bagus cakna lah atuh kajen kuku mah ge bisa eueuh. Hayang dahar ngeunah lah kumaha bisa eueuh. Eueuh jang meulina. Beda berarti nahan nafsu. Masya Allah karim. Nah ieu urang belajar nahan nafsu nu hese teh nu mantap
karasa hesela teh ketika orang terjun cik aing coba jahot coba ieu ngelawan nafsu kakarak saselehna kanyahoan ku diri sorangan. Nu matak Allah ngutus nabi, nu matak Allah ngutus para syuhada, nu matak Allah ngutus para aulia Allah, belah dieuna Allah ngutus para kiai. Ndek naon ieu jang menggali sesuatu anu aya di diri manusia. Ieu teh aya harta anu terpendam di diri manusia anu lamun teu digali bakal nyelonong tuh kafir, mun teu digali bakal bablas tuh munafik, mun teu digali bakal nyelonong terus tuh para jenderal anu kebablasan, lamun teu digali bakal bahaya tuh para polisi-polisi anu teu mawas diri, lamun teu digali tuh DPR anu henteu digali dirina bakal bahaya kabeh ge. Boro-boro eta DPR, polisi, TNI, pemerintah, kiai ge nu teu ngagali dirina mah pagon. Kalau ngomong sia aing keur serius ya. Tuh. Allah ngutus setiap saat wali-wali Allah. Allah ngutus setiap saat para ulama-ulama. Jang naon eta menggali dirina, menggali harta-harta anu terpendam di masyarakat. Mantap kiai eta aya dua fungsina, hiji menggali diri sorangan, kedua menggali masyarakat. Makin hebat menggali diri, makin hebat engke bakal menggali masyarakat. Sanajan dinten teh kitu bae teh kiai mah sebab utusan Allah. Ketika kiai geus bisa menggali diri kapanggi, oh jahe nafsu teh seakan wujud bisa disingkirkeun nafsu teh. Si ieu teh nafsul ammaratu bisu, ieu teh nafsul kamilah bisa kanyahoan bakalna lantaran geus digali. Ketika digali maka manehanana panceg ka Gusti Allah, mantep geus dina mantep nanyana bakal ka bawah masyarakat teh kamantepan ku kamantepan dirina. Aya kiai anu keur niaina hebat mantep ditaluturkeun nu nanya rukun wudu, rukun salat, puasa, haji jeung sajabana. Belah dieuna kiai teh jadi DPR. Aya tah di kitu teh mah di Lampung. Di dieu mah eueuh kiai anu kokomoan jadi DPR paling jadi MUI. MUI ge teh ge semi kiai teh ge. Tah kacaritakeun waktu kerja di kiai mah hebat eta manehanana barang kuari jadi DPR hebat, tetap hebat, tetapi kehebatanana teh kuari geus bisa dibohongan ku sorangan nu tadina digali diri sehingga dikiaikeun ku batur, kuari dikiaikeun teh ngan sungut doang di jero kolbuna para masyarakat teu nyaikeun aslina mah. Lantaran naon? Lantaran eta teh tadi penggalianana geus katutupan. Gus Dur dongeng aya kiai jadi DPR haju berjamaah salat nu berjamaah aya TNI atuh karena kiai polisi hakim jeung murid-muridna nyana kan imam bisa we Gus Dur ieu ngaranna almarhum almaghfurlah begitu nyana jadi imam tegep terus ruku menang 2 rakaat aya kadangnya suara tit bom hitung Masya Allah terus sholat beres sholat kan lain wiridannya nyana nanya siapa tadi yang kentut, siapa di antara makmum yang kentut, ngaku ayo cepat, kalau kentut ngaku jangan sampai gak ngaku, ayo siapa yang lantaran ubay nu ngaku polisi nangtung, saya polisi kemudian dia hakim, saya juga hakim, coba segera siapa yang tadi kentut ngaku, nu ngaku cek polisi, hai sumpah seorang
demi Allah saya tidak kentut. Ini demi Allah saya tidak kentut. Ini demi Allah. Jajaran kahiji disumpah kabeh. Jajaran kedua demi Allah saya tidak kentut. Jajaran katilu gitu kayaknya. Tidak ada yang kentut ini cek polisi. Ulah-ulah imam. Akhirnya imam ditanya, Pak Kiai mohon maaf ini semua siap sumpah semua, dia berani sumpah demi Allah tidak kentut. Bagaimana Pak Kiai? Kiai kentut apa enggak? Enggak, ini yang lain mah tegap-tegap demi Allah tidak kentut, demi Allah tidak kentut. Bagaimana Kiai? Demi Allah lah, saya juga enggak kentut lah. Korenganan imam nu itu. Tah, jadi imam nu baheula tegep teh ya. Kuari mah barang jadi DPR nyana bisa membohongi diri. Jadi kuari mah demi Allah lah enggak juga saya juga. Beda kan imam demi Allah saya tidak kentut. Demi Allah saya tidak kentut. Imam sama enggak lah. Polisi kan sah. Yes, iya itu kan dulu menyesetan hitut. Jawab. Nah, iya mah dongeng Gus Dur bisa aja sebab sudah lain naon. Kiai ketika eureun jadi kiaina jadi DPR bisa membohongi diri, sumpah nangis ngabohongan diri sorangan. Penggalian diri dak nutup boro-boro jang batut, mana nu percaya ku ari ka kiai nu aya di DPR teu ceuli. Mana nu percaya ku ari ka kiai nu aya di MPR teu ceuli. Sebab naon Gus Dur geus ngagambarkeun model tadi. Nyana nu hitut, nyana nu sumpah. Enggak lah, bangsa saya kentut. Padahal heuh itu. Tuh ya. Itu sebagai gambaran. Teu kudu di DPR bae. Dimui ge sarua, teu kudu dimui bae, di tukang kebo ge sarua. Sarua lah. Pokoknya mah tukang karung atau biang atau apa, biang bohong apa. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah ieu nu hese ge ieu menggali, sedangkan deuk gagali sumur kudu ahlina, deuk gagali di Citorek emas kudu ahlina, deuk gagali tuh di Sulawesi tentang batu bara, Kalibatan batu bara kudu ahlina. Komo iya dek ngagali sesuatu nu terpendam naon iya hak nu aya di kolbu, iyalah nu aya di kolbu naon sifat ilahiyah kepangeranan pengertian artina pengakuan bahwa pangeran teh Allah. Saha nu ngagali eta lamun lain kiai, nu ngagali pangeran teh Allah. Kiai diperuntukkan ku Gusti Allah ka dunia selain nabi penerusna warasatul anbiya ialah para aulia-aulia Allah, para kiai nu mantak luhur lah kiai. Kunaon eta? Batur mah gagali sumur hayang cai, batur mah gagali teh gagali tanah hayang emas, batur mah gagali teh gagali tanah hayang batu bara jeung logam-logam nu sejenna urusanna dunia. Tapi kiai mah menggali kolbu manusia supaya mengaku pangeran teh Allah. Mahal jasa. Saenggeusna ngarti pangeran Allah teh aya syariatna dituntun ku kiai teh. Ya Allah, mahal amat makna kiai. Saenggeusna dituntun melalui syariat, dituntun ku kiai teh supaya muat keyakinanana melalui ilmu thariqah, tuntun ku kiai. Makna kiai teh lain sambarangan lantaran hendak nyalametkeun manusia ti seuneu neraka nu lawang sorgana geus dipersiapkeun sakumaha tadi. Asal bisa ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kiaina lamun deuk maot, tapi kiaina lain kiai nu DPR tadi teh. Lain kiai anu osok ngagigiring kebo lain ya. Lain kiai anu osok kalkum lain. Nah, tambah kiai monyet. Tah, kiai emang kumaha gitu. Di Al-Qur'an tadi geus dijelaskeun.
ketika berbaring kieu urang teu nyaho bakalna tek lapoek aya suara irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah diomongkeun teh irji'i nafsu balik maneh ka pangeran maneh irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah saat etala sang kiai belah ditunda mawali lantaran geus aya suara ngan hese dicaritakeunana suara eta mah nu nyaho Imam Ghazali nu nyaho Tuan Syabdul Qadir nu nyaho sederetan wali-wali Allah anu kula mangan sakadar nyampaikeun hungkul tah begitu irji'i ila rabbiki di hari tata sang kiai mah pepegatan jeung dunia teu hayang aing kana dunia pepegatan jeung makhluk teu hayang aing jeung makhluk keur masa hirup nama teu pati bisa tapi ketika geus aya suara Pedi irji'i balik sia ka ditu ka kuburan nolong sia sorangan lain deui lain kiai masalahna ieu mah sesemperan di ditu di mana tadi solehan atuh moal tapi kiai mah Ki Nur Jaya irji'i henteu diteruskeun bagus Kididi irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah langsung tah loba jelema nu diangkat jadi kekasih Allah teh deuk sakarat lantaran ngadenge irji'i ila rabbiki aing teh teu bisa keur hirup mah tapi ieu aya sen irji'i ila rabbiki irji'i ila rabbiki irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah saat eta ditunggu ku malaikat begitu pas eueuh di jero hatena fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati dicabut nyawana geus eueuh karesep kana dunia keuntungan santri keuntungan ustad keuntungan kiai Masya Allah sebabnya naon diperuntukkan ku Gusti Allah jangan gali kolbu manusia nah naon coba dalilna tah pondok pesantren naon coba dalilna tuh majelis taklim naon coba dalilna eta murid-murid santerona eta teh hasil galian-galian daripada kiai Masya Allah lamun urang nyaritakeun guru-guru urang ngagali diri urang utat tadina teh nyaho ka mubtada jadi nyaho utat tadina teh nyaho ka fa'il jadi nyaho urusan maca belah dieuna urusan syariat sasaratan jeung rukun belah dituna terus bahkan dituntun urang soal zikir nu mantep ka Gusti Allah ieu nu mahalna moal aya di sekolahan moal aya di pendidikan prawira dasar urang mah teu ngaji meureunna teu sakola naon coba sakola luhur naon ngaranna universitas odob sia aing mah keur nyaritakeun tentara polisi tah daun sekolahan ngaranna cih tujak tujuh bodoh dibawa ke kalangan gitulah para jamaah kaum muslimin ulama dek nyaritakeun betapa untungnya jadi seorang kiai sebabnya na penggali kolbu urang muridna tatanggana jeung sajabana modalna urang asal cinta ke ahli Allah urang bakal dihijikeun jeung maranehanana walaupun teu datang karena naon nu dimaksud yang penting urang kahiji teh modal kos kieu urang ya Allah ya Rabbi ieu teh urang teh tanda cinta urang teh ka ahli Allah geus dihijikeun nah nu tadi teh eta teh aya babun nahyanis syahwat teu bisa urang tapi hulu urangna bisa engke kapan kieu cak Kangjeng Nabi teh kiai ka dieu ieu ka dieu naon kulawa ka surga maneh teh angan heula murid-murid sa anu ngaku murid ka sia keheula aing mah dibere tilok pun sia pokona mah moal wakai ieu
si kiai teh geus aya SK-na kudu ka sorga lawangna geus jelas tapi cak Kangjeng Nabi ulah waka berangkat teangan heula murid keuntunganna di dinya urang boga keyakinan masyaallah ngucap Kangjeng Nabi ke teangan kula di mana cek Siti Fatimah teangan di dua tempat hiji di mizan nomor kedua di sirat sakitu bae geus teangan nah eta Kangjeng Nabi teh mere mandat ka para aulia-aulia Allah mere mandat ka para ulama-ulama sholihin nah iyalah keuntungan anak murid-murid anu bener-bener cinta mahabbah ke ahli Allah di dunia na orang mah biasa bae ibadah tapi di akhiratna digupai ku guru nu ahli Allah isi mah geus cicing lanan henteu aing mah henteu kadia beres kabeh ya Allah ya Rabb Masya Allah nikmatnya luar biasa ketika orang dihijikan jeung ahli-ahli Allah di bawah bendera Kangjeng Nabi orang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sa'ir kos gitulah tuh ya bab santri mah kan di duniana loba pikaseureun saudara santri mah okos hebat padahal henteu santri okos tuh teh hebat padahal hebat satu ketika aya jelema ribut di lapangan main bola lantaran eta teh tadi bareng offset dilangsungkeun wae ribut lah wah ribut gelut langsung santri bakal terundang sebab jana aya amar ma'ruf nahi munkar be komo nanti sokama atuh pelor be datang ke bengkel sepeda baringungeun ge kekurangan pelor aduh ya Allah ya Rabb nah si santri langsung pisah jangan ribut aya jelema gurageteun biasa pan ka santri leutik-leutik sia leutik kene sia geus bisa-bisa ke nu kieu langsung belati potong belati potong boom cak jawara lalaga ada budak santri datang ka potong kieu langsung kaget sawas aya santri sia aing ge potong tah belati tah ngingir sia geus bahaya geus langsung tulak cak alhamdulillah langsung babaturan rata sia hebat amat nyawa aing hebat henteu pada sia eta belati bisa potong aing pan leutik make samping podeh jadi ieu podeh teh ieu tah jadi belati nya teh lain ka beuteung aing eta teh ka bubundelanana ku batur pacar hebat bae aing usul loba omong geus pokona mah hebat bae aing lah jadi jelema katipu mentak ge awewe ge loba katipu ku santri pacar loba duit padahal henteu dengan kulantaran awewe na dege lain hayang duit yang nama hayang ge sorga bae dasar siapa teh mondok atuh kami mah mondok sih mentak awewe na ge atuh geus kieu meureunan geus takdir ilahi cik pasrah itu lah pagahan kula belah awewe ge langsung minta dipagahan ka salakina ya pagahan jeung naon heula tuh cenah ka amil langsung ila manalawa mila pina itu amilin ngomong pamajikan ila manalawa hartina naon ka hartina baruhan sira moho teu mayan sanyana pirang-pirang amil jumlahna 100 deh kakula doang meureun 100 kono sajian mau buat ini 100 henteu jadi siapa itu amat gaji segitu jadi pamajikan lagi bingungan ke santri dah kakak mau 100 dia kakula meureun kono sajian mau buat 50 Aisyah mah imah tidituna entahlah mau ngaji lah jadi pakai hese-hesena cak almarhum abah ge tiki prawira eta boga santri nu hese teh pamajikan maksudna ngajar pamajikan tilok nurut heran nu sajen mah narurut kabeh eta buktina tah ambil 100 bae lah kakula doang meureun nu sajen mau 50 meureun enggak ngaji enggak datang kadinya doang. Nah iyalah orang lamun boga pamajikan santri nikmatna luar biasa Masya Allah teu kudu hese urang ngadidik rukun wudu teu kudu hese ngadidik rukun salat teu kudu hese baca Quran geunaheun jasa
urang salat ti penting Allah Akbar pamajikan nurutan je coba lain santri je tahajud ge deket aing bae meureun awe mah kos kitu kan tapi lamun pada santri masyaallah Kak tungguan Kak kunaon kula ge hayang milu tahajud ulah geus neng mah geus ulah tahajud geus beureum bae ngurusan anak itu ih engke kakak ka surga mah nya kula ka neraka henteu ulah neng mah henteu kula mah ngilu bae ngilu nya Allahu Akbar menang 2 rakaat ngajebleh iya dadana dibuka atuh geus Ki Nurjaya kieu we aing sih ieu sabenerna tahajud menang sabaraha rakaat teu beres tuh kan tadi cek pemajikan nah tuh kan sarua ibadah ieu kan atuh geus aya kos kitu mah lu bentek aya kieu tah santri mah begitu nyaritakeun Pak Agul Bapak polisi malam tahajud saya alhamdulillah bisa 10 rakaat hebat kalau itu Pak TNI saya bisa 20 rakaat mantap Masya Allah ini pedagang saya alhamdulillah dari jam 2 sampai subuh mantap pas kiai tah Pak Kiai semalam tahajud saya alhamdulillah urusan tahajud sih yang penting saya melek aja semalam sampai di mana itu mulai dari jam 1 sampai jam 8 melek terus saya kok hebat amat Pak Kiai apa resepnya nggak ada apa-apa coba polisi tanya saya baca sholawat TNI saya ada ayat supaya kuat alhamdulillah ini pedagang sama Pak Kiai saya mah resepnya sedikit telur sama madu sama jahe jadi kucek diminum alhamdulillah dari jam 1 sampai jam 8 kuat tah tanyakeun ka nu panjawikeun opat di jero tah atuh pokokna santri mah kos kitu ngomongna batur mah kuat salat kenapa kuat eta mentak lo bakal tipu ku santri mah tuh kan para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah lamun urang nyaritakeun kehidupan santri model aneh resep tapi pika sebelum mentak bangsa polisi TNI nyana teh bingungan ka santri mah anu sekolah anu teu pernah mengetahui tentang santri bingung kakula ge sok nanya pakai santri ada berapa di situ nanya mau mondok apa enggak sih enggak cuma nanya aja enggak usah nanya pokoknya santri mah puyeng emang kenapa santri saya ini rekenannya mah tulisannya ada 1000 tapi kalau saya manggil mau kerja 5 juga susah santri mah kos gitu tapi lamun deuk nyalateun Pak Masya Allah isi ngamurudul ki budak santri aing kabeh tah lain nah madak moal kahartieun jelema nu teu mondok nyaritakeun pondok pesantren nyaritakeun santri moal kaharti urang nyaritakeun santri sote jeung santri atau lingkungan santri udah cisoka mah santri kabeh lah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 nu lain santrina nah iyalah kehidupan santri sederhana di bawah sederhana secara lahiriah tetapi lantaran guruna ditugaskan ku Gusti Allah untuk menggali kolbuna berarti secara maknawina santri adalah penduduk surga. Masya Allah amin tuh si jalan santri jadi aku semua teu pernah pokoknya nu teu pernah mondok mah teu nyaho nu teu pernah nyansen teu nyaho cai diseduhkeun ka kerak hayang nginum jasa aju diinum lok tata di dakarak bondok kuru menang sabulan ulah ditimbang lain tuh cai kerak eta gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kakarak datang ke sabaraha lawang masih kene aya 3 lawang deui insyaallah 2 lawang deui wah ieu waktu geus samporet ieu mah sakadar bahwa
Allah ngutus nabi diperlukeun jang umat. Kitulah sunnatullah. Allah ngutus ulama warasatul anbiya. Allah ngutus ulama-ulama tergantung martabat-martabat ulama. Nah, nu jelas diutus ku Gusti Allah jangan gali kolbu manusia. Lamun ngagali emas rintanganna luar biasa, ngagali batu bara pohara rintanganna, ngagali sumur rintanganna, ngagali kolbu nu mantak lain lalagan perjuangan seorang kiai. Sampaikan ke aya pondok pesantren bertahan, majelis taklim bertahan, muridna alhamdulillah aya anu geus bisa ngamalkeun, eta berarti geus hasil berjuang. Rintangan-rintangan geus dilalui ku manehanana. Lain lalagaan loba anu ti geuseu jadi kiai teh. Loba anu ti soledat jadi kiai. Menghadapi rintangan-rintangan lalagaan rintangan-rintangan anak. Dobata kurang doakan mudah-mudahan para kiai dibere talaleger, dibere kuat istiqomahna, dibere kuat keyakinanana, dibere mantap keyakinanana ka Gusti Allah. Santrina sarwa mudah-mudahan dibere istiqomah, dibere hasil maksud, dibere ilmu anu manfaat, dibere bisa ngamalkeun anak kitu keneh masyarakat takwa beh. Mudah-mudahan diberi cinta ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta ka para aulia Allah, cinta ka para ulama-ulama, kabelah dina cinta ka para santri-santri. Terakhir orang doakeun almarhum almaghfurlah batur kula rasok lalagaan itu kene atuh naon nyara saluhureun tetapi akrab alhamdulillah Cilongok. Saat-saat anu dipentingkeun nyana datang kitu keneh kula pernah ka dieu nikahkeun, terbayang bahasa-bahasa jeung tingkah-tingkahna jeung keakrabanana tanpa aya sekat antara khususna kaula jeung anjeunna. Urang doakeun mudah-mudahan sakabeh dosana dihampura ku Gusti Allah, dilegakeun dicaangkeun di kuburanana, terima amal ibadahna ku Gusti Allah, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Berikut istri tercinta anu geus leuwih ti heula kitu keneh guru-guru urang mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana tur dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu ditinggalkeunana mudah-mudahan dibere sabar jeung tawakal. Urang kabehan hadir di dia khususnya umumna muslimin muslimat mudah-mudahan husnul khatimah bi barakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cekapkeun sakitu hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana. Doakeun sim kuring ngadoakeun ka sadayana. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sakitu pangajian tina guru urang mudah-mudahan manfaat kakabehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.